Tungtung Juru Demung Germah Tati Cibuni Asih. Mungguh hirup di dunia, asa cikene rereus juru demung nyerap angin, basa jentreng kacapi jadi panatarna, hanjelo sorak soli henteu digelikeun. Najan janari balebat teu kendat-kendat nyambat ka sampah, rumpaka jeung guru wilang kasalia. Goong panganggesan miheulaan mamah mupuh tungtung juru demung lekasan. Nyawang Cibuni Asih badak subuh 1 Februari 2022.